yang terutama di waktu kendaraan ngalangkung berkenging surat itu udah jalanan wangitan pertama udah biasa yowenya ulah kulika gandeng hadirin kaum muslimin sadayana rutina acara nu paling inti anu ditunggu-tunggu urang sadayana nu insyaallah taala kama tabrikul islamiyah atna fi istiraman wahdi dina waktu ieu insyaallah baris didugikeun ku kersana di Bandung waktu sebagai segala kehormatan maka di waktu dua ibadah disanakeun kamantenan sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pemuka carita mengaguligah dina manah mengaguruh dina qalbu tumareges kana hate tumali kana jajantung ati diboboh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajejat dina angan nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak ngintulak nalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipirik ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan salin ciluntak mulang udar tina kali gadang cidra tina subaya muarek ngijing sila bekok sinembah saja husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusa nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dibika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbul Ghafur. Maha ngatur dihadap miwah di luhur nikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salam na Allah mugi amacor mucur malah ngecer ka junjungan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura-figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan barantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu teu pageuh nyekal sunnah ka para kulawargana nu ancep-ancep istiqomah imana teu ungus ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan sadure ku kapanasan. Para asatidah qori-qoriah mubalik-mubalighah tokoh agama alim ulama buku simpuri di hormat guruaneun pikeun simpuri ais pangampih buku lembur dikawit camat kades kadus RW RT BPD lebih tur LPMD
Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngebogaan pamaksudan. Lamun ibu ngeser pulpen pasti keur nulis. Lamun tukang tani pasti hayang hasil. Lamun nu dagang pasti hayang untung. Cing hari ibu jeung bapak pangaosan hayang naon? Oke si hayang pamih jeung urang. Ecek ibu jeung ecek bapak pangaosan teh hayang meunang ilmu. Ibu meuli pulpen keur nulis pertanyaanana ari ilmu geus beunang keur naon? Geuning teu saeutik jelema baroga ilmu tapi teu digawe dumasar tina ilmu. Mana kanyataan baroga ilmu tapi anger pasea berarti ilmu naon nu diulik berarti ilmu pasea. Hakikatna ilmu teh al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup paroek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal penting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge apal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a ta eta beureun ilmuna tapi naha ustad ge sempur keur wae. Ibu oge arapal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik baeud wae. Lain urang teu boga ilmu sabenerna baroga ngan can jadi oncor tina eta ilmu. Saha atuh jalma nu bakal meunang oncor ilmu hiji syaratna lain jelema nu sakola luhur lain. Kaloba ai sakola luhur gelar sarjana ai punten eueuh kabecus. Nah ai kolot baheula teu sakola-sakola acan tapi punten nepi ka lentong tah ilmu teh kudu bisa ngabedakeun. Saha atuh jalma nu bakal meunang ilmu jawabanana hiji jelema nu bersih hatena. Jelema bodoh keur mah bodoh saban geureuh ka batur maka ilmu moal euteup ka jelema nu kotor hate. Naha bodoh wae nganyerikeun batur komo pinter moal teu ngaleuyeuk batur. Harta oge sarua harta teh anyacan di tiap lawang. Ieu teh harta teh keur neangan deuk eunteupna euteup ka saha? Keur mah hirup sangsara kata mah kudang tuding wae ka batur, batur beunghar dituding nyegi. Batur beunghar majarkeun uyul, geus we nu kitu batur mah yakin harta moal euteup ka jelema nu kotor hate. Naha sangsara wae nuding batur komo beunghar moal teu sombong ku kabeungharan. Baju mundurna manusia gumantung eusi hatena. Batak ibu ngageulisan awak enteng teuing geulis awak mah tinggal meuli we skincare. Tah moal hese mah ngageulisan hate. Naon nu jadi sabab? Harga diri manusia lain ayana harta, harga diri manusia lain ayana banda, harga diri manusia lain ayana ilmu, harga diri manusia lain ayana pangkat, harga diri manusia mah gumantung eusi hate nu sabenerna. Keur naon hodak dipake, lipstik dipake, arikeun haseum beungeut. Batur moal ngahargaan hodakna, batur moal ngahargaan lipstikna, tapi batur bakal ngaragangan karena akhlakna. Maka pek geura araromean eusi hate nu sabenerna. Well. Ieu pangaosan alus nyao ah. Ceuk saha ieu pangaosan alus da kuring mah can wani nyebutkeun ieu pangaosan alus. Pangaosan alus kudu bareng jeung hate nu alus, bubar pangajian ge bakal katempo akhlak nu alus. Berarti pangajian teh gumantung hate alus. Pangaosan alus hate kotor, bubar ti dieu ge bakal loba nu diomongkeun. Minimal nu hajat kuat hakan acan. Minimal kuring diomongkeun eta na gerhana teh leucitip. Pangaosan alus kudu bareng jeung hate alus, ngarah bubar pangajian katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus hate kotor, anger we pangajian alus jeung dulur teu akur, jeung tatangga pasea pedit anger kumaha heueuh ngaji nu mana nu dianggap alus. Cenah Islam ulun ungeut teh ngarti beureun. Salat alus, alus. Salat alus kudu bareng jeung hate nu alus. Bubar salat ge bakal katempo akhlak nu alus. Salat alus hate kotor, bubar salat ge mah cangkem asa aing pang salatna. Na kudu kitu aya geus salat.
bener ya. Ditanya aku batur ke Timorana, sholat atau cara maneh, kita nyebut cara maneh diomongin. Maka kunci hirup adalah hati. Wujudkan di najaroning hati teh, dai jelema hatena kotor mau berbahaya. Sirik, pidik, jalil, karya, istren, panastren, dudumpak, rudumpak, batur yang gedong, nyeri hulu, batur meuli mobil, ratut angen, batur meuli sawah, muntaber, batur yang gedong, paer. Ternyata lain Allah, anu nyiksa teh lain, da Allah Ar-Rahman jeung Rahim, nu nyiksa mata perasaan sorangan, batur gede milik, urang jugering, batur meuli mobil, urang jugering, saha nu nyiksa tah kahayang sorangan, urang hayang jadi batur, padahal takdir geus barareda. Hirup kubur disebut, nana gerhana disebut Ustad Kiai Ajengan, teu sararudi. Nah, sok sieun disebut Ustad, ai pagawean asal Ustad. Nya naon atuh ari Ustad Kiai gawena warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting. Hareup sampean ladang tahajud, gerak ngacung Ustad mana nu baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di dieu aya nu bareuh, kuring yakin lain tahajud eta mah asal urat. Dibawa karena tugasna ternyata urat karek disebut batur. Mata hirup naon urang dilegekeun. Disebut Ustad Kiai Ajengan, toong Nabi warasatul anbiya, Nabi mangawariskeun ilmu bageur. Ya Rasul aya korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk disayur dibikeun. Kana gerhana boga jam tangan, pek ku ibu dibikeun moal. Heuh eta teh suhudon. Apaan sarua ibu bapak ge di imah boga barang anu alus, dipenta ku kuring dibikeun moal. Sesama jelema pedit bakal sok diomongkeun. Jadi ternyata urang teh disebut ustad, disebut kiai, disebut ajaran, hampura karek disebut batur, hareupeun Allah mau teuing Pak. Di luhur aya pejabat, ceuk saha pejabat, ceuk rakyat. Eueuh rakyat jarani pejabat, jarang mimpin tu jongok. Apaan kamari baligo pagede-gede kampanye di edan-edan hayang naon bolos surah rakyat wayahna geus jara diteh kudu eling ka rakyat lain api-api poho ka rakyat. Moal mungkin jadi pejabat tanpa aya rakyat. Mata keur para pejabat sinyaraah atuh ka rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti, rakyat teu butuh ostos-ostos nu penting mah aya buktos. Hirup sakadar disebut naon urang dianggap legeng dina hirup. Gedong sigrong, mobil mewah, sabalaga disebut beunghar teh kudu miskin, mata jelema beunghar kudu loba nuhun kanu miskin. Moal mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin. Mata sanggeus beunghar sing bageur atuh kanu miskin, tulungan tuh budak yatim, gerak bere jelema susah, gerak tulung jelema bingung. Tah eta hakikat tugas jelema beunghar, lain abigung ku kabeungharan udin. Ieu mah budak. Ieu mah boga pongkorong edeng-edeng, sidik tacang atuh make mah panas batur. Ini pengajian dongko. Wayah kieu nyebutna hareudang di edeng-edeng, dolang di dieu nepi ka dieu gigibrik hayu urang ngaus. Hakikatna mah jasa si miskin anu gede. Aya nu maot pangheulana si miskin nyokot pacul nyeun kuburan, aya nu maot pangheulana nyokot pasaran, aya nu maot pangheulana tahlilan. Mata lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar mung akur jeung miskin, kali-kali nu miskin dendam saleutik. Maot si eta bikeun paculna maka nyeun kuburan sorangan. Manusia tong goreng jeung batur, hakikat manusia pasti butuh ku batur. Ibu make tiung menang batur, make baju menang batur, celana menang batur, imah menang batur, maot dikubur batur, disolatan batur, bejakeun ka jelema nu sok goreng jeung batur, narek hirup sorangan lur. Manusia butuh ku batur. Bener. Patak hampura kuring make baju biasa, nah aban kuring mah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Patak biasa-biasa we. Celana biasa, baju biasa, ngomong biasa, dan kuring mah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Mata dia datang dikeprokan asa leuweus, asa rek diadukeun jeung japati.
be aja biasa. Ngahargaan manusia ulah karena bajuna dan baju memenang beli. Mun pengajian karena baju tasirina eta pengajian babari bangkrut. Nah, apa ibu-ibu mau ngagugu ka kiai hese ngagugu ka salaki. Cek kiai wayang Senin kudu bodas jeung manyu, bodas kabeh. Salasa hejo kabeh. Rabu bolong kabeh. Kamis ungu kabeh. Nepi ka Sabtu kudu ganti baju, cek salaki eureun ngaji teh naha jangan masirah. Hanya sebatas cangkang nu dialusan, mana eusi dina eta cangkang. Well, pokona mah ngalang-ngalang cangkang mah gitu kene. Ibu ngagelisan awak, ngagelisan cangkang. Angger we gelisan teh 30 ka handap, 30 ka leuweung Allah nu ngaran gelis Allah. Kajeun hodak dipake bibir uraha kalatah lieur nembona ge. 20 tahun ka handap ku gelis, wajah aya modal gelis, nini ku gelis, cekek. Geus eueuh modal. Mata hirup naon urang disombongkeun. Ternyata ngaran manusia bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, pinter dipinterkeun, naon nu kudu diaku ku awak urang bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, pinter dipinterkeun, naon nu diaku ku urang. Dan gerhana ge caketan nyarita teh ieu teh lain kuring, naon atuh ku Allah we dibisakeun, disebut mah ku Allah teu becus naon-naon, maka naha mah kudu sombong. Manusia mah sarua apa? Bener salah, daek kedul, alus goreng, sarua boga. So, bener jeung salahna, daek jeung kedulna, alus jeung gorengna, urang teh osok, nana gerhana osok bener, ngeureuyeuh, osok salah, mineng. Palebah mana minengna, ceramah teh ngapeuting. Lamun ngomongkeun tahajud teh popolotot ka batur mah tahajud yuk tolong kasih mau ngomong tahajud hees kasih minang komo lamun urang keur sodako mau bati enak dina mah sodako talil pukoro sarodako yen sodako teh mah rezeki nu geus aya mulung rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sodako pan bapak teh kapangaluhan isu teh pasti kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan tanya kana gerhana apakah penting ieu kuring sodako lain kadudut ladang sodako saha nu sodakona nu hajat pan ge teh beres teh bakal sesalaman punten mah seni mah kagegelan boodog ditampak beuna butuh jadi nu tadi sodako ukur biwirna geuning mata ilmu teh cicingna dina 3 rupa hiji kolbi 2 kauli 3 fi'li kolbi hate kauli ucapan fi'li pagawean ibu lalaga ceramah kuring ilmu karek samat biwir dibawa kana gawe bateuing pecah ku bapak bener euy ceramahna ka harti kudunya ka yatim kudunya ka fakir miskin heueuh sarana ge kudu kitu cek bapak teh asep aya nama amplop teu ditampa urang bagi bener ka fakir miskin kumaha cek kuring tong kitu jadi ilmu teh ternyata karek sama bibir sangka tempona hate sangka tempo dina gawe maka meujeuh batur teu kabita ku urang da urang eueuh ti kabitaeun batur. Bener hirup panaon teu kudu riuh bener salah pada boga daek kedul pada boga alus goreng pada boga aturan gerhana dihargaan batur ampura tong legek peda dihargaan batur lain kuring nu berharga man Allah nutupan goreng patutna kuring sehingga ibu bapak teh lalajo ceramah kuring kakana disebut al-mukarram dada gerhana coba lamun Allah dibukakeun aib kuring cangkang tuh disebut al-mukarram pasti lagi disebut lagi si jebara gajul hirup sakadar sesebutan batak teu kudu leke ibu dihormat batur lain ibu nu terhormat tapi Allah nutupan aib ibu maka bener jeung salah osok daek kedul osok alus jeung goreng osok pada osok mah tong sok nyaritakeun kasalahan batur da urang ge osok salah tiga batur tong sok ngomongkeun kateuleujeugan batur da urang ge sok teuleujeuh tiga batur tong sok ngomongkeun kadulna batur da urang ge osok kadul jiga
karena ge manusia dirinya tempat manusia ibu nah atuh nama gerhana beda ti batur naonna nu beda teh ukur bajuna wujudna bentukna jirimna Islamna mah sarua kuring syahadat nya kuring salat heueuh kuring zakat nya kuring ka haji heueuh sarua kabehanana ge mata umat Islam teh kudu dewasa entong beda baju der ngajak pasea nu atoh teh bangsa batur tung umat Islam jadi sedih Islam jeung Islam teu takbir der pasea tahapura nu rugi teh umat Islam eta sorangan bener keun we atuh beda baju nama da ieu mah pirage baju dan nu kudu dialusan mah eusi hate bener Pak asli ya eusi hate baju mah hanya sebatas baju eusi hate nu sebenarna mah apaan alam syariat jeung alam hakikat alam syariat mah lahir alam hakikat mah batin tah urang teh ulah sok ngalusan teuing lahir teu bareng jeung alus batin alusan hate sabab kahirupan manusia ditilai ku Allah teh gumantung eusi hate nu sabenerna nah atuh di Indonesia loba pisan perbedaan wajar teu moal aya sarupa moal aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, aya deui pan Jamaah Tabligh, sok silih hargaan. Entong make jeung ngomongkeun ibadah batur, anu urang we pigawe teu kudu lalajo nu batur. Nu paling paur nu batur diomongkeun aya urang teu migawe, nanaonna? 11 jeung 2 3 teu beres-beres. Ai tarawehan tarara. Pan ieu teh kacau Pak. Mata naon lamun hirup silih hargaan Islam deuk dihargaan ku saha lamun lain ku umat Islam eta sorangan bener sabab di Indonesia mah wajar beda nah mah kejeung wajar metode dakwah di Indonesia ngaliwatan 5 rupa hiji silip 2 silir 3 siloka 4 sasmita 5 seni silip ai silip teh bahasa nyumput Nyai tong cicing ngelawang panto besi nongtot jodoh kolot paheula ngabubu naha elmuna ngahalangan nu ngaliwat cobaan budak ayeuna papagahan kuno bieu Nyai tong cicing ngelawang panto besi nongtot jodoh ngadon nyegah iraha mamah panto pada mijeng jodoh lol magrib cekolot Nyai tong kaluar ti bageus magrib sieun sanekala budak parawan baheula nganyeurekem we ujung indungna nu ayeuna Nyai tong kaluar ti geus magrib sieun sanekala kalah ka kieu ngomongna ka dieukeun mamah sanekala dicekek ku aing ayeuna akhirna barudak ayeuna teu keung ku sanekala pelendung beteungna eueuh bapaan ta eta cucuring sanekala teh ieu lah budak silir 2 sinir ai sinir masih siniran sin kuring ngaroko Marlboro Black dibere jarum kumaha sisiniranana daun sampe pakai saus daripada henteu nyawios ceuk tukang son aya ucing dina rantang cing alungan kuring sabatang ceuk nu hajat soloyong kapal udara tukang son mah ngaroko hoyong ngagaleuh tara di dieu aya budak parawan diputing nyari diberang marojeng jah putus jeung kabogohna sisiniranana sapatu butut leso talina ulah camrut nengkeun bae cek ustad gantina kahayangna silir 3 siloka ari siloka mah silo lamun teu dibuka kolot baheula dakwahna tuh ngaliwatan alat naon alatna luhur panto sok nyieun sawen dijieun tina harupat tojoskeun kana boang beureum tutup ku jukut palias aya harupat boga arti ulah getas harupateun ngomong tong sakabak-kabak abong bibir teu diwengku abong letah teu tulangan bisi batur nyerieun hate tuh ku harupat dakwah baretong tojoskeun kana boang beureum sik-sik ku ibu perih keclak cai panon ulah coba-coba bibir tekad ucap lampah nganyerikeun hate batur nepi ka ceurik batur ku bibir urang Allah nolak salatna Allah nolak zakatna sapanjang eta manusia can dihampura ku papada manusana bawang tutup ku jukut palias disebut palias teuing dakwah kolot baheula kuno kitu
Hai urang apa ayeuna dakwah ngomongkeun batur anger. Ulah kajebak ku kasalahan batur, hirup mah batur nu salahna, urang ngomongkeunana. Batur boga dosa ku salahna, urang boga dosa ku gibahna. Tah sarua garelona. Bener teh, Pak? Batur nu salahna, urang nu ngomongkeunana, itu boga dosa salah, urang boga dosa gibah, we saruana. 11-12 padahal hakikatna jelema salah teh eunteng keur urang. Da ibu ge bisa balik rumah tangga lantaran lalajo batur pasea wae. Burger we geuning nu gigireun imah teh. Kumaha ceuk ibu, Pak, urang mah ulah pasea ge segitu. Hooh Pak Garing, kumaha ceuk salaki, anehnya mah ongko pasea tapi loba anak. Kumaha ceuk ibu, heuh ngan budakna haraseup beungeut. Heuh meureun ieu tah bari baeut. Apaan ibu teh balik rumah tangga teh lalajo itu, maka anu salah ulah coba-coba ngewa. Sapanjang diri hati ngewa kene kanu salah, ulah bakal ngomongkeun urusan bener. Nah, apaan fungsina bener teh ngomean salah, lain kudu ngewa kanu salah. Bener. Ceramah ge usaha teu umum kasih pagawean saraya. Hirup bae ye entong ukur batur. Ukur mah sorangan. Saha urang? Da Allah bakal nyelametkeun manusia teh anu bareng jeung Allah. Innallaha ma'ana. Saestuna Allah teh babarengan jeung urang. Mana nu bareng jeung Allah teh urang hayang nempo. Nu sisik meuli sulit ate goreng bujus pelan bayar. Batur gede meuli si ate jadi huntu. Nu kitu bareng jeung Allah, lain nu kitu mah bareng jeung siwi. Ieu pangajian nah bareng jeung Allah teuing. Isuk aya keun deui pangaosan, nu ceramahna entong kuring, tong nu jauh, nu deukeut ustadna. Nah mungkin ieu jamaah ribuan. Heuh, berarti penting ieu teh ibu datang ka dieu lain jeung Allah, jeung naon? Hayang tepung jeung Haji Salman, jeung hayang tepung jeung Nana Gerhana. Sok sing sadar. Nana Gerhana pun lanceuk Pak Haji Salman. Nah dakwah jeung qiraatna jeung Allah teuing. Cobaan ulang deui tahun hareup, tong di bensinan acan, tong dibayar acan, datang moal. Dua atas udon. Lamun kuring ceramah teu dibayar, tuluy kuring teu datang, geus catet berarti Nana Gerhana ceramahna lain jeung Allah, jeung naon? Jeung duit. Nah, terus Pak, nya jeung Allah teh maka nu bakal dibere kasalamatan mah innallaha ma'ana, jelema nu bareng jeung Allah. Mata kamu ibu hayang apal jeung Allah, gerakan poe manusia nu boga sifat Allah. Ai sifat Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar. Aya teh sifat Rahman Rahim na awak urang. Allah teh ngabogaan sifat ya Rahman ya Rahim, nu maha welas tur maha asih. Sagelo-gelona urang, sabejat-bejatna urang, satebalik-tebalikna urang, anger pa Allah mah lain nempo kagorengan, tapi Allah mah nungguan tobatna manusia. Itulah Rahman Rahim na Allah. Balikeun kana awak urang, lol budak tatangga dagang comro, nonton leho, meuli moal. Nama jeung moal. Berarti ibu malah lalajo leho, lain lalajo comro. Tina awak urang teh aya kaalusan, na awak urang teh aya kagorengan. Manusia tong sok lalajo kagorengan manusia, tapi tungguan aya cageurna eta manusia. Kumaha atuh carana? Lamun aya budak tetangga dagang comro nonton leho, lain kudu nyebut geuleuh. Tengokkeun sifatnya karunya teuing ieu budak dagang comro pasti moal payu lantaran aya leho. Geroan budakna ka dieu jang, tah boga duit 10.000, pamicieunkeun leho di sawah emak, sebreng-sebreng antep comrona, payu comrona lantaran leungit lehona. Itulah nu disebut Rahman Rahim. Lamun ibu jeung bapak hayang tepung jeung Allah, geura tempo manusia nu ngabogaan sifatna Allah. Arti benernya karunya sudah di jalan tuh
mata mana anu bareng jeung Allah teh hayang nempok hese jelema bareng jeung Allah teh Pak kadang-kadang mah urang malah jeung Allah jeung naon jeung nafsu boga ilmu asa aing pangbogana daek ibadah asa aing pangdaekna daek pangajian asa aing pangdaek pangajianana aya pangabisa asa aing pangbisana sehingga geus boga ilmu teh ngadeung ngahina batur ngaledek batur minta batur nuding batur ilmu naon anu nyampak awak urang bener ya tuh banyak yang boga ilmu ngahina batur apa cen ilmu pisan teu meunang ngahina sasama hirup tapi naha kenyataan loba baroga ilmu tapi ngadeung ngahina ka jelema bodoh berarti teu sadar kana tugas jelema pinter teh ngomean bodoh lain kudu ngahina jelema bodoh sok akurkeun hirup jeung subhanallah nah akur dah henteu akurkeun jeung alhamdulillah hirup akur dah henteu akurkeun jeung Allahu Akbar hirup da teu akurkeun jeung la ilaha illallah da teu akur mata pengaran hirup hayang akur jeung Allah mah geura teuleum kana sifat-sifatna Gusti Allah. Oh, pasti ada jalan, Pak. Karunya sok. Wayahna ibu sok pasti ada jalan. Kan wae sok. Coba aja, Pak. Jadi tukang parkir lah. Nah, awas ibu sampean kaliyak kuban mobil. Ganggu, Pak. Oh, panjang alhamdulillah toh. Toh, bisa rek arwi, toh. Sehat, waalaikumsalam. Damang kan? Nuhun ya. Iya. Nu aran hirup mah. Nu ahli ibadah cantang tu ka surga. Anu ahli maksiat cantang tu ka neraka. Jing, rada hese. Ahli ibadah cantang tu ka surga. Ahli maksiat ge cantang tu ka neraka. Nah, lamun ukuran ahli ibadah bakal ka surga gerak tempo ku ibu iblis. Iblis teh ahli ibadah, iblis teh ahli tahajud, iblis teh ahli duha, iblis teh ahli Quran, tapi naha dibenci Allah lantaran beak pahalana, lantaran kasombonganana. Kartos ahli maksiat sekalipun cantang tu ka neraka. Naha beak dosa kamaksiatan lamun eta jelema daek tobat. Jadi hiji tobat bisa beak kaborengan, tapi sakali sombong bisa beak na pahala tina ibadah. Matak anu ngaran-ngaran ahli ibadah wayahna leungitkeun sombong, matak geura eureun nyeun status Facebook OTW tahajud. Geura eureun ngedeng-ngedeng kongkorong jepret di foto alhamdulillah 40 gram dari suami. Geura eureun ngomongkeun nyeun imah beak 400 juta kanyataan 200 juta nya ngawadus nanaonan. Cantang tu ahli maksiat ka neraka, cantang tu ahli ibadah bakal ka surga. Gumantung penyakit eusi hate. Ahli ibadah bareng jeung sombong hampura teu ditarima ibadahna lantaran kasombonganan. Ahli maksiat daek tobat ku Allah dibungkus dosa jeung dorakana lantaran ketobatna. Mata hirup potong sok tutudinganan ka batur pigawe nu urang bae. Bener. Ah, sok pasian jalan deui. Karunya sok. Mata hadirin kaum muslimin, ieu teh dina olahraga ngahitan. Nu jadi pertanyaan hirup teh boga kahayang. Ari ibu jeung bapak hirup boga kahayang, hayang naon? Hayang salamet dunya jeung akhirat. Maka kosong doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hayang salamet dunya,
hayang salamet akhirat. Jawabanana lain engke di akhirat, hayang salamet mah ayeuna di alam dunia, dan engke mah lain tempat nyieun kasalametan, tapi engke mah metik hasil tina ladang di dunia pepelakan. Melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Lamun jelema hayang salamet dunia jeung akhirat, geura salametkeun ayeuna di alam dunia. Panon tong popolotok, ceuli tong resep gosip, bibir tong ngomongkeun batur, ngalengkah tong kana salah. Hapura di akhirat menang kasalametan, dan di dunia ge geus salamet. Ari ongko hayang menang salamet dunia jeung akhirat, aya di dunia panon popolotot wae kana gosip beuki, batur nyieun salah diomongkeun, ngalengkah kana salah, tong ngarep-ngarep akhirat salamet, di dunia ge ditonyok batur. Jadi jawaban akhirat teh ayeuna geuning dunia. Bener? Ari urang mengke wae engke teh di akhirat teh bakal salamet, aya di dunia geuleuhan ka batur, rujitan ka batur, boro-boro akhirat Pak di dunia ge disekek batur. Well, geus meunang ieu aya nu well mah. Ibu hayang kahadean dunia jeung hayang kahadean akhirat, eta teh butuh jawaban. Ya Allah paparin abdi kasayan dunia, kasayan akhirat. Kasayan akhirat mah urusan Allah, ngan kasayan dunia urusan ibu bapak. Lamun ibu jeung bapak hayang kahadean di alam dunia, gerajieun kahadean di ayeuna. Lol tatangga nganyuk bere, lol batur ngeclok pikeun, batur teu boga imah pangyieunkeun, yatim teu sakola bang sakolahkeun. Tah ieu melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng teh ngan sakapeung ibu bapak nyieun imah kade cucurutkeun milu hirup. Bapak nu dipelak adalah bawang, tapi cukut nu dipelak bakal jadi. Urang teh dipelakan ku Allah teh jujur, tapi bohong ge sok jadi. Urang ku Allah teh dipelakan teh alus, tapi goreng ge sok jadi. Wajar setiap manusia bener jeung salahna pada mika boga, maka geura eureun nyaritakeun salah batur, da urang ge osok salah jiga batur. Well, iya anu hajat boga kahayang, hayang naon, hayang boga budak nu soleh. Tinggal nanya kana awak. Sabab budak teh lalakon hirup genetik ti indung bapana. Lamun budak hayang soleh, pertanyaanana indung bapana geus soleh acan. Lamun acan tong berharap teuing budak bakal soleh, da budak teh euteung ti bapak. Mata bisi bapak hayang apal bontongarna bapak baheula keur leutik, tempo budak bapak. Mata nongaran hirup geus tong loba nyarek. Batur deuk doraka, juk. Deuk maksiat, pek. Dek gelo silahkan, dek ngomongkeun batur deuna naon. Naha manusia mah teu boga tugas hidayah, ngan manusia mah ukur ngabejaan. Engke Allah nu bakal ngeureunkeun kamaksiatan manusia. Ibu sok ngomongkeun batur, keun Pak tong diomongkeun, engke ge eureun sorangan, di mana geus nyeri huntu. Bapak galak ka pamajikan, tujak teje, tujang tajong, sing sabar ibu, engke ge bakal eureun, di mana geus leumpangna kieu tah. Lamun aya bapak-bapak geus leumpang kitu tinggal bikeun ku ibu bujur, kok geura jejak. Allah nu bakal ngeureunkeun manusia mah lain manusia, bener. Talung jadi jelema salah kapangi, bisa eureun tina salah da kapangi. Nu paling paur mah jelema salah teu kapangi-kapangi, akhirna deudeuieun. Nah ari urang nu hadir di dieu teu boga salah, baroga ngan teu kapangi. Batur mah tuh nyieun salah kapangi, bisa eureun tina salahna da kapangi. Nu paling paur mah anu salah teu kapangi-kapangi, akhirna deudeuieun. Bapak ngaheureyan awewe sejen teu kapangi, tangke geus kolot kapangihna. Di mana? Nolol aya budak ti Ngora. Bapak ayeuna ngaheureyan awewe sejen kapangi ku pamajikan, dijebrot, diteke, pan nepi ka detik ayeuna moal meh, moal sakali-kali deui. Nah bapak eureun kapangi. Maka Allah nyalametkeun manusia lain ku cara manusia. Tapi Allah nyalametkeun manusia ku cara Allah Ta'ala. Ibu pernah piknik
bayar 1 juta bikin KRT tengah penting nyen comro nyen misro ari pek teh ibu geus nyen comro nyen misro kacapean ngagoler dina kursi ai hudang-hudang nepi ka subuh berarti ibu teh ditinggalkeun ku beus amok moal teu dicarekan RT gelo RW edan datang ngalalieun aya ongko ngajak piknik aya init aing nepi ka ditinggalkeun amok ibu saking ku amok salaki nolol aya naon mah sia deui rek ngabijaan amok gek diukna kursi jam 8 aya berita bus dari Sukabumi Sagaraten dikusruk kana jurang maut kabehanana deuk amok kudu amok cara Allah nyalametkeun manusia lain ku cara manusia ku cara Allah matak manusia jeung dipenta ku Allah la haula wala quwata illa billah teu daya teu upaya ibu leungit duit cara Allah deuk nyalametkeun ibu bapak gering cara Allah nyalametkeun bapak hirup mah ternyata Pak Allah teu deuk nyalametkeun jelema sangsara salamet ku sabarna jelema beunghar salamet ku bageurna duanana ge menuju kana alam kasalamatan anu bodoh salamet ku alewohna nu pinter salamet ku daek koncoranana kabehanana ge geuning menuju kana alam kasalamatan ibu piknik teu tulus lantaran Allah deuk nyalametkeun nyawa ibu leuwih berharga tibatan duit 1 juta baheula ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot tarimakeun cara Allah deuk nyalametkeun nu kasep ternyata teu awet rumah tangga haben we salingkuh wae rajet rumah tanggana coba ibu boga salaki petot alhamdulillah awet teu dikariap anak naha nu petot mah da mungeun salingkuh da sidik teu payu cara Allah nyalametkeun manusia mata hirup kudu enjoy iya nu hajat hayang boga budak soleh ai kahayang teu butuh jawaban gede kahayang teu dijawab itu ngawadul hayang ibu beunghar hayang jawabanana daek usaha bener ya teh son hayang payu da babari jawabanana daek dihiras sakitu jawaban hirup ibu hayang salamet jawabanana tong sok lawanan batur ngahina bae batur mitnah bae batur nuding bae naha apang jelema nu bersih hate mah hirupna lain di dunia tapi geus nganyang ka alam akhirat di dunia dihina batur di akhirat mah dimuliakeun ku Allah lantaran hinaan batur bener geuning Allah teu deuk nyalametkeun matak bahasa kuring mah bangsat ka surga nu salat ka neraka cicing rada hese ieu juga rada ngapulang sararea bangsat ka surga nu salat bisa-bisa ka neraka cicing ieu mah kudu ngarti lamun teu ngarti bakal nyebut aliran sesat ka urang rada gelo ustad jauh-jauh di ulem banyak ya bangsat ka surga heuh cicing heula bangsat bisa ka surga nu tahajud nu salat bisa-bisa ka neraka wayana kudu ngarti ieu mah ya nu dipayun urang nyieun logika 1 2 3 4 ieu dipayun opatan Pak 5 sareng bapaknya ngiringannya 5an akang leungit motor kapangi bangsatna dina CCTV ternyata bangsatna teh nana gerhana berarti nana gerhana teh non tadi nyebut Al-Mukarram ayeuna nyebut bangsat akang leungit motor kapangi bangsatna teh kuring anu kudu nyebut bangsat ka kuring iwasa urang saha akang nu leungit motor jeung akang teh bangsat euy kana gerhana teh jeung abdi rumaos abdi ngabangsat motor akang dipaling abdi rumah digebugan diteulan penjara 2 tahun beres jeung akang abdi geus beres urusan motor dipulangkeun abdi digebugan dihukum 2 tahun geus beres di dunia tapi tatangga akang ieu nu 4 moal anggeus urusan jeung abdi naha anu kudu nyebut bangsat ka abdi iwal akang da akang anu leungit motorna tapi kanyataan anu 4 tatangga akang bakal nyebut bangsat ka abdi bari abdi teu balik di 4an mana emutan ceuk nu 4an teh bangsat kana gerhana teh pertanyaanna ari aing maling naon abdi mah
nyokotna motor si akang ieu tapi nu opat ibu bangsat ada di abdi di dunia angus-angus maka dibawa ke alam akhirat Allah teh maha adil jeung bijaksana abdi protes Gusti abdi heureun di alam dunia hirup teuneut paeh teu hos hadap teu akaran kalau teu silungan kunaon disebut bangsat rumah samana ngabangsat rumah saha di saha di akang eta kagogeun akang ieu bener kana gerhana bangsat nya malik naon motor jeung akang jeung abdi rumaos Gusti eureun tapi jeung opatan kapalingan naon bapak kuno opatan kapal kanaon bapak nu opatan ka abdi nyebut bangsat deuk naon jawaban bapak al-fitnatu asyadu minal qatl fitnah lebih kejam daripada pembunuhan berarti nu opat teh geus fitnah abdi da abdi mah maling lagi di akang nu opat ibu bangsat ka abdi ladang salat ladang zakat ladang saum jeung Allah pikeun kanu dihina ku anjeun tah hadang garong wayahna kuno opatan kakarang ngajubrai pemikiran teh nya caah mata batur salah tong sudah omongkeun ku urang bisi kasalahan balik ka awak urang budak soleh hayang boga budak soleh butuh jawaban naon jawabanana lain sakola luhur lain hayang boga budak soleh jawabanana ieu lalakonkeun nu ngaran budak teh dikandung ku nu ngaran indung 8 bulan 10 poe sabulan kaherang 2 bulan kumidang 3 bulan kumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan musik 6 bulan maling 7 bulan maju kolot 8 bulan ora deui 8 bulan sang koceak sang kudu berat ripuh ibu ngandung teh ripuh nakuban sok sieun bitu nyanyigir sok sieun bahe nak harap sidikan eungat gitu ini ke rumah sakit kudu disesar di bedel patuangan beberes disesar digunting krek tinggal nalika abdi nyebutkeun krek ibu-ibu buat burika puluh-puluh coba bapak-bapak dipayun ieu apa ibu ngarasakeun digunting krek geus digunting dikodok ka jero budak dikaluarkeun bali dikaluarkeun nyerina tapi kana mun-munan geus digunting dokter nyopot jarum dikaput aya 2 makhluk nu dibelaan ku ibu kunaon digunting helaan anak kunaon dikaput helaan ieu teh mata lalakon perjuangan ngaran indung hebatna luar biasa borosok udah ke alam dunia buyang getih raga hampir perpisah jeung nyawa maot pingaranana patuangan sakieu alusna pelendung 8 bulan pan baheula mah parawan matak dikulusur kutu dijadi besimet disolena cacak cobaan aya cacak helak teuneun dina beuteung ibu da ngajendaw atuh geus geger hilang kusaha awak ibu diruksak ku anak ridho indung kanu anak ridho nyawa ditanonkeun bae abdi mah maot ge nu penting anak salamet bapak macan kantun di kadinya palingan atuh ku alo dihargaan ummaha indung kakara abuka kakara bapak anjeun bener 8 bulan ribu ibu ngandung teh ribu kan ibu teh sok gede wadul ongkoh ribu tapi ditanya boga seperti budak boga 7 ongkoh ribu boga 7 coba bapak disepitan nyeri odok 2 kali teu hayangeun nah beak di modal jujur teh bapak borosok budak alam dunia maka kewajiban indung bapak bere ngaran anu alus mimitina maka ngaran kuring nana gerhana naha apa lahirna keur waktu gerhana bulan maka sakieu mah cekas coba lamun gerhana peran poe jika tutup pan kolot baheula mah mere ngaran teu gumantung kajadian Senin nih Salasa asa Rebo Abo Kamis Iis Jumaah Aah boga budak 2 ngajuruna asa Rebo jeung Jumaah saur doa nu ayeuna mere ngaran alus hareren ngan teuing bab kalakuan bere ngaran anu hate nu kumaha atuh budak nu soleh teh nu apal hiji ma'rifatullah wawuh ka Gusti Allah 2 ma'rifatun nabi wawuh ka nabi 3 ma'rifatul walidaini wawuh kana jasa indung bapa tah nu soleh teh eta wawuh ka Allah wawuh ka nabi wawuh kana jasa indung bapa
wawuh ka Allah ku ibadah, wawuh ka Nabi ku akhlak, wawuh ka indung bapa ku inget kana jasa nu ngaran kolot. Da ieu teh ngariweuhkeun atuh nu hadir di dieu teh kabeh teh teh jelema bereket gong atuh da. Cicing urang rumasakeun. Ibu ngalaman umur 6 tahun, 7 tahun, dititah ku kolot nyai pamecetankeun sirah, kosong ngabubu. Oh, beda gong. Jam panglincakankeun cangkeng, emak cangkel, kosong ngabubu. Oh, beda gong. Tak ayeuna hukumanana, bapak boga anak, anak bapak titah, jam pamecetankeun cangkeng, bapak cangkel, kosong ngabubu anak bapak ka bapak. Lembok. Matak anak teh gambaran urang. Budak soleh teh geuninganan anu wawuh ka Allah ku ibadahna, wawuh ka Nabi ku akhlakna, wawuh ka indung bapa ku inget kana jasa. Baheula ibu minta duit ka kolot, kolot teu mere kunaon ku teu boga. Ayeuna ibu geus boga duit hayang mere duit ka kolot, ibu ceurik. Kunaon make jeung ceurik? Kolotna geus eueuh. Ruk ku padung rak ku lemah katuruban taneuh beureum maceak maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutul anu ngajentul di luhur kubur paingan atuh ridallahu fi ridha walidain wasutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridhona indung bapa murka Allah gumantung murkana indung bapa mun ibu jeung bapa hayang ka surga geura penta ridhona indung jeung bapa urang mah egois hirup imah gedong kolot mah boa usum hujan nyarak celakan baju aralus boa kolot mah sapotong gitu boga dahar ngareuna boa kolot masalah terga ayu mah hutang geura balik pikir karidoan Allah aya di indung jeung bapa urang bener masa kuring mah minta doa antara kanu jauh naon da kudu mayar kanu deukeut teh ka saha ka bapa urang ende mana rek ka mana ende ka naon teh si Guyang. Oh, Sagaranten anu babari. Rek mana cenah maneh jadwal ayeuna ka Sagaranten cing teh Pak. Oh, cenah ku Abah didoakeun sing hasil. Eta bieu ceramah acan sau geus asu. Asli. Tuangeun geus asu. Eta teh doa ti kolot. Cenah kumaha mun hajat teu barang bere, lain doa Bapak abdi teu diijabah, nu hajat teh kurang siap. Bapak sim kuring baheula sok init-initan usaha jauh sok nanya ka anak jang bapak ada usaha hayang dikirim naon maneh ku bapak bener tuh Pak sok itu ka anak abdi jelema masyarakat keur leutik hayang comro goyobot baso dipangbelikeun ku kolot dipangbelikeun datang kolot usaha kok tah goyobot comro jeung baso saleh tah ku abdi dituang ayeuna geus gede inget Pak jasa kolot ka kuring matak tadi teh kitu cing teh Pak hayang bikin naon bapakku abdi abdi mah cecer mulang tarima we baheula keur leutik bapak ngirim abdi ayeuna wajar lamun abdi ngirim ka kolot hayang dikirim naon entong cenah da maneh teh balik bakal peuting Indomaret tutup Alfamart tutup lamun maneh keukeuh hayang ngirim ka kolot sadiberena kudu hajat adi teh kitu ai kamari cenah maneh di mana tita siking teh Pak mawa naon Ranginang ai Dodo di Garut Borondong Majalaya ari ti Subang Ganas Majalengka Kadu ai Sagaranten nah hiji cawungkun tahu nu ayana iya lamun sakeclak si mata ilung murag kana pipi nyeri hate ku kalakuan anak sakeclak si mata ilung murag kana pipi nyeri hate ku kalakuan anak maka sakeclak dijadikeun cai nu umpal-umpalan nganterkeun budak kana lawang kahinaan lain sakadar hina di akhirat tapi hina di alam dunia hirup teu neuk paeh teu hos kahandap teu akaran kaluhur teu sirungan lamun kemang teu jadi pentil tina pentil ge teu jadi buah keuna ku burung geura balik pipikiran geura rampak kana diri boa-boa boga dosa jeung doraka ka inung jeung ka bapa surgana Allah teh dititipkeun al jannatu tahta alal aqdam surga di bawah telapak kaki ibu mata deuk menta karidoan saha salian ti indung jeung bapa cinta sejati neng ayana indung bapa kana jadi anak gorengna urang teu balikna urang teu eceurna urang ku kolot
mah di dunia nu ngaran anak ulah nepi ka kabongkar kagorengan ku batur. Bener? Mata kuring mun init-initan teh kasep we nyebut teh. Kasep ka mana? Sagaranten tuh disebutna teh kasep we. Mata kajeun batur ngomong jiga bagong, jiga muning, jiga anjing, paduli teuing teu urusan. Nu penting mah ceuk bapa urang, urang teh kasep. Kuat mentalnya. Cinta sejati mah indung bapa ka anak, batak di dia loba budak ABG, kade, keneng kade, cinta sejati kabogo jeung kabogo, waradol. Di dia loba budak ABG kade ulah kabodak ku bibir lalaki, lalaki teh adi uli can beunang. Ngomong mah jeung aya bahasa engke keur AA, ayeuna keur AA, reuneuh beleguk. Nu wirang teh kolot teh. Aing keur bobogohan jika nu heueuh majarkeun cinta sejati cetot ditajong kumaha ceuk salakina kamu seki kumaha ceuk budak awewena iya ke puskesmas ya iya ih kamu perhatian banget sama aku tanya kan geus kolot kieu cetot ditajong kumaha ceuk bapak eta batu eta cokor neuh atuh Allah cinta sejati ada Allah ini-initan mau motor butut beberek-bekan, mogok, dorong, kuduaan, kumang ngomongna, iin diaan. Coba nugas kolot kieu. Mau motor butut beberek-bekan, mogok, detik hayang ngadorong lagi, ibu mah gajreng tina motor, dijijak motorna ganti cenah ibu ge atuh. Cinta sejati mah ya Allah ka makhluk, nabi ka umat, indung bapa ka anak, eta cinta sejati mah Allah ka makhluk, nabi ka umat indung bapa ka anak mata sing barale kalakuan kanu jadi indung bapa ulah nepi ka ngantet kanu jadi kolot bari nu ngaran kolot mah hariwangna eueuh tungtungna budak can sakola disakolahkeun eueuh biaya belaan beak sawah geus sakola sieun teu meunang jodoh geus boga jodoh sieun teu boga budak geus boga budak sieun teu jajan geus bisa jajan sieun teu boga imah geus boga imah sieun teu gawe geus boga gawe sieun tuluy nu ngaran kolot tamatna leres ko tapi anak hiji indung bisa miara budak 7 nu 7 miara nu hiji indung can aya sejarah di mana-mana hiji indung miara budak 7 nu 7 kapiara nu 7 hayang miara indung nu hiji can aya carita nepi ka detik ayeuna mata surga walau dititipkeun di harkat darajat nu ngaran indung sing hade kanu jadi kolot bubar ti dieu tepungan kolot mah hampura kitu dieu ngadengekeun ceramahna gerhana kaharti nepi kana hate geuning surga dititipkeun di imah hapunten abdi ngajengkelkeun ngalieurkeun ti leutik nepi ka ayeuna tah aya nu leuwih geus boga pamajikan boga anak anakna diserenkeun ka kolotna rek nepi ka iraha ngajengkelkeun indung bapa neng Allah anu kasiniran mending balik oh Pak rasiko ceramah kieu paling teu diulem deui bae ah keur mah kolot teh dijengkelkeun ku urang kawin boga anak diserenkeun deui ka kolot urang hampura kajeun gedong sigrong moal rame kajeun sawah lega moal geunah dipelakan kajeun harta naker moal barokah hartana nah indung bapa nyurucut cai kanon urang ngeunah-ngeunah kolot mah hampura Pak miara incu mun bisa mah ulah nepi ka kitu tempok nu di tukang indung bapana lebok nyai lebok atuh kita kabae we Ustad da indung urang maridoeun miara incuna heuh ridoeun teh dirina indung urang bapa urang ridho miara incu ngan aya nu teu ridho saha Allahna leres Bu indung bapa mah bener ridho miara incu ngan aya Allah nu teu ridho mata kamu bisa keur naon atuh kawin nyieun anak kada diserenkeun ka akina aduh bener itu jeung tukang bener geus jengkel bener tong sok ngajengkelkeun kolot saumur-umur bari ngaran-ngaran kolot kamu jadi anak lah Pak lalapan perjuangan anak belaan kolot mengewadul boga lauk emas deuk dahar kok nyai keur maneh kumaha ceuk budak ai mama teuh geus tibareto seubeuh padahal malah lapar dirina teh tapi teu wani nyopot deungeunna keur anak naha ngaragangan perasaan anak
Ngeus rumah tangga budak urang balik ka imah pulutrak panto dibuka kumaha ceuk indung nyai nah teu jeung salaki balik teh gabrug ngagabrug nyumuh dina lahunan diusapan ku kolot sok nyai balaka aya naon jeung salaki mamah abdi teh pasea geus nyai bisi godaan dina rumah tangga bisi maneh anu salah isuk mah deuk nepungan minantu deuk minta hampura kana jadi minantu loba kolot nyumuh kana jadi minantu sabab mung lalajo rumah tangga anak bangkrut jeung awut-awutan. Bener ibu, kolot halus, kayak kolot goreng lain gitu, kunaon mana balik, kasea, jeung saha, jeung salaki, kan baik. Nah nangger hanage boboheun ka maneh nyaho, sok teu budinganan, tuh, sambungkeun deui jodoh anak. Mata budak soleh teh, budak nu cicing dina ibadah ka Allah, wabuh kana akhlak Rasulullah. Katiluna wabuh kana jasa indung doraka nabi ka Allah ngancam kami nolak salatna kami nolak zakatna kami nolak ibadahna sapanjang indung bapa nyeri hate ku tingkah polahna jeding kami nolak salatna kami nolak zakatna kami nolak segala ibadahna sapanjang anak nganyerikeun indung bapana hiji. Dua, kami nolak sholatna, kami nolak zakatna, kami nolak ibadahna, sapanjang pamajikan goreng patut kasalakina. Kenal, bapak-bapak juga kebuka kasa, lobo. Tilu, kami nolak sholatna, kami nolak zakatna, kami nolak saumna, kami nolak ibadahna, sapanjang dulur teu akur jeung dulurna. Iya mah penyakit sararea ditolak ibadah teh diterima hiji indung bapa nyeri hate ku bibir urang ibadah ditolak teh diterima lamun salaki nyeri hate ku tingkah pola ibu mata ibu teh kudu loba ngarasakeun kana kacape salaki balik salaki papakeun lawang panto rengkuh ieu teh rengkuh bapa geuning sumpi gek salaki nabang barung ceklat leungeunna suntangan emak geus suntangan cokot cai anu tiis keun bae tong make gula bikeun ka salaki bari pupun tenang punten bapana cai teh cai we teu aya gula-gula acan surufut ku salaki diinum katepo jiga nu amis ternyata nu amis lain gula nu amis teh budi pamajikan ka salaki ngeus kitu tuntun ku ibu leungeunna bawa ka cai bapa gerak ajaman dekul mandi ngeus mandi siapkeun ku ibu sarung koko jeung kopea mangga bapa gerak netepan kebutkeun sajadahna dekul salaki salat beres salat kuliwat ibu ka hareup deuk naon deuk nyumuh dina lahunan ampunten bapa abdi loba dosa jeung doraka ti baheula nepi ka ayeuna can bisa jugebakeun kada jadi salaki hampura hampura punten bapa ieu teh ceramah teh jero teuing da di tempat teh ibu-ibu ngadon Allahok da nu kitu tak ngomong beladinya mah eueuh pisan nu aya ge salaki datang juga langsung ieu menang duit teh jawab ku ibu heuh kitu bebongok ustad ada kurang kikituan tapi salakina kudu nu kumaha heula oh ieu mah bahaya salaki nu kumaha salaki nu tanggung jawab kanu jadi pamajikan hayang geulis dandanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan meureun dendam dina hatena hayang geulis dandanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan lamun pamajikan baeud bapa mah tong milu baeud ngewa maknya kumis badak jamut panjang baeud da jiga lele useupeun pamajikan baeud tong loba ditanya lamun baeud ditanya pasti bakal nyegat kunaon mah baeud ku sia mikir bapa moal aya haseup lamun eueuh seuneu pamajikan moal baeud lamun eueuh kakurangan awak urang gerak toong pada ringan geus kosong beasna meujeul pemajikan baeud gerak toong lipstik geus dicokelan ku bilik meujeul pemajikan baeud gerak toong wedak geus dekok tengahna meujeul pemajikan baeud sanu nagih rapeng meujeul pemajikan baeud bapak gek tiuk gigireunana nying hareupan nu keur baeud cabut duit 2 juta pikeun kana lahunana kajeun ibu keur baeud dibere duit langsung nangkeup rayun tadi
inilah lalaki. Wah, oh bener. Wal aya hasep lamun eueuh. Jadi lalaki mah ibu-ibu mah tidak bisa dipersalahkan. Angare urang salah. Aya istri soleh mah lain kitu. Pokoknya mah bubar teh dia siap-siap pasean. Di pamajikan kadenge tadi ceramahna gerhana. Mun hayang geulis dandanan. Kumaha cek bapak? Oh ngan siana kudu kumaha ka aing. Kalau di RT keun di situ. Kalah kacau balik pengajian teh. Keheula kita. Ya. Istri soleh mah ieu. Kajeun keur tuluy dititah ngadak-ngadak duringan. Saha eta Siti Khadijah. Ya Khadijah bade ka mana? Ya Rasul bade kulem tuluhnya wios lamun kami miwarang keur tuluh dititah ngadak-ngadak duringan. Siti Khadijah lain ibu. Kumaha teh Siti Khadijah? Mangga ya Rasulullah bade miwarang naon ka jisim abdi? Pangyanakeun cai ka dapur. Berenyeng ka dapur. Siti Khadijah teuing nerf ieu. Ieu majikan sabalikna. Agar buringas dititah ngadak-ngadak tuluh. Maka mana nya sare atau yakin mas setengah 11 dan baca soal kena TV dan istiqbal mah aing deui. Eta teh sare hoa kitu teh. Nah aya naon sing pangnyokotkeun kopi dapur jeung maneh teh deukeut maneh belana ngajajah wae. Nya imam mah ka mana deuk sare leos ka kamar kusap simut ongkos sare ai dada hulu. Si hore nyawa HP. Bapak-bapak ada yang ceramah kieu buat teringaran ka pamajikan anak. Hayang teh kadenge. Istri soleh dititah teh sumanget. Dititah teh dae. Nabi Muhammad beres asar, leos ka bumina. Hayang ngaleungeuh ditempo Siti Khadijah keur wiridan. Nabi nyanak teko ku nyalira, nyanak gelas ku nyalira, ngaleut ge nyalira. Siti Khadijah ngagabrug harita keneh, ya Rasul, bandung ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi. Kunaon Siti Khadijah ceurik pedah teu dititah? Sabab Siti Khadijah wawuh surga di balik perintah suami. Iyo. Salaki keur ngagoreng sangu, ibu nanya keur naon Kang? Ngagoreng sangu, sakalian nya jeung berduaan. Kacau itu. Jauh tanah mata hayang boga budak soleh indung bapana nu kudu soleh. Budak soleh adalah hiji wawuh ka Gusti Allah ku ibadah, wawuh ka Nabi ku akhlak Nabi, wawuh ka indung bapa ku eling kana jasa indung jeung bapa. Bubar ti dieu wayahna salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, sapanjang indung bapa jadi hate ku bibir jeung tingkah laku urang. Wayahna tepungan kolot, ulah nepungan teh ari aya pangabutuh, ari geus bebas pangabutuh jadi poho deui ka kolot. Mumpang mengpeung inung bapa aya keneh, engke mah geus eueuh ukur nyeri hate. Nempo baju nu sok dipake curucut cai panon, nempo dahareun nu dikaresep curucut cai panon, nempo imahna hayang anyang ge curucut cai panon. Mata ayeuna sugemakeun tanya ka hayangna naon karesepna, jamin ku nu ngaran anak, maka Allah nu bakal ngajamin rezeki nu ngaran anak. Sugemakeun inung bapa ku anak, maka Allah nu bakal nyugemakeun ka eta anak. Bikeun milik jeung rezeki anak ka inung bapa, maka Allah nu bakal nyadiakeun milik jeung rezeki ka eta anak. Budak nu soleh adalah budak anu wawuh ka Allah ku ibadah, wawuh ka Nabi ku akhlak, wawuh ka inung bapa ku cara hade kanu jadi kolot. Ulah gengsi kolot urang sangsara, ulah gengsi kolot urang teu sakola, ulah gengsi kolot urang kampungan. Leuwih hade teu boga harta katimbang teu boga inung bapa. Naon hartina gedong sigurong mobil mewah sawa lega, sedengkeun hirup geus leungit inung bapa keung ngaran kahirupan. Hadirin kaum muslimin, sakitu nu kapihatur bobo sapanon sarang sapakan mugi agung sukup luhur jebar si hampurana karalun anu kasuhun meninggali nu dipamrih hampura anu katada billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.